Cengos. Naon nih? Halo, Ngos. Edan Ngos. Mana? Di rumah Cengos. Ada apa, Cengos? Oh, kamu bisa kali rasakan lah. Apa ya? Penting. Duitan, arti. Nah, lumayan lah, jangan beli bako-bako lama, jangan beli terasi. Oh, Siap, Pak. Siap. Kayak kadinya. Nah. OTW, OTW, OTW. Ayo, OTW. Kita nonton Cengos ngobel segala. Teh deui tuh. Biasana si eta mah lamun ngobel aya kabutuh. Gawat. Darurat segala teh. Gawat darurat. Lah. Aya naon si Cengos ternyata hadir teh dah. Ya. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. salam. Kerja, sok. Nah. Ayo naon teh, nelpon teh. Iya, teh. Itu duitan. Daripada kebanyakan, itu teh. Oh, yang ada yang beca. Pemajikan naik, murinan ke lebaran dari pasar teh. Kusaha? Tah, ini segala mau preman di pasar bener euy. Preman di pasar? Ini di mana tah? Lamun preman di pasar. Kenalan aing. Ang bereskeun, yang kamu kumaha kan aya lah mau dulu yang didinya gitu. Geus tah nu kitu mah ke soal kadeuri lah nu kitu mah nya. Ke aing nelpon heula. Alhamdulillah. Wah, jangan tuh dah euy. Halo? Kang? Di mana, Kang? Pugu ieu, Kang. Pamajikan babaturan cenah ge aya nu ngaheureuyan di pasar. Ayeuna teh keur digoda cenah ge kitu tadi teh ngomongna teh. Ganggu gitu. Segala teh. Wayahna Bang anu anak buah Akang di pasarnya. Wayahna. Siap. Oke, tunggu kabarnya. Secepatnya, Kang. Siap. Jadi gini. Sebentar. Iya, Kang. Gimana kamu? Lagi sama Yuyun? Lagi sama Gobang. Jadi yang kamu godain sekarang si Gobang, bukan Yuyun? Nggak digodain, Kang. Diajak diskusi. Diskusi apa? Kerjaan. Di mana? Siapa? Kamu. Saya. Di sini, Kang, di tempat biasa. Kang Mus, Abel. Cing. Wayahna, Kang Gandeng. Ya, halo Kang. Ada. Rumah Kang. Iya, Pak. Geus diurus kan? Diomongan. Nya. Kita pamajikan orang tuh kumaha gitu. Eta pamajikan si Cengos kumaha eta? Kok babaturan gitu. Aman. Pamajikanna. Ada tetep pamajikan babaturannya. Siap Kang, nuhun Kang. Kabarna. Yo. Tuh, Gus. Gas. Nah, Gas. Ya. Aing dan gas ya tugas-tugasnya. Urang rek balik heula. Balik. Ya, yuk. Karena hatur nuhun dah. Thank you ya. Engke lah rokok mah. Hanya. Urang teh gaul teh kudu jeung sahabat ge. Kudu kabula kabale. Nah, di dia. Ya, orangnya kudu bisa milih, kudu bisa nyaring. Orang kayak butuhna
pasti aya kudu lah sahabat. Nah wes ya tahu hidup rajin kali itu kerja nama hampura aduh ayo sing barokah we masih lain enggak orang kena naon ge aduh kudu itu kudu gaul mah jeung bener kudu jeung bener-benernya di arah benerna jeung untuk bener ge nya di arah benerna sarua benar turun